Bismillahirrahmanirrahim. Tawab ieu teh ngajelaskeun rukun umrohnya. Rukun umroh teh nu kahiji ihram. Nu kadua tawab. Nu kadua rukun umroh teh naon? Tawab. Pengertian tawab. Naon nu disebut tawab? Tawab teh nyaeta ngurilingan Ka'bah 7 kuriling bari cumpon syarat-syaratna. Jadi tawab teh hartina teh naon? Ngurilingan Ka'bah 7 kurilingan netepan kana syarat-syaratna. Teu ulah padu ngurilingan tapi kudu aya syaratna. Mana syarat-syarat tawab teh? Syarat tawab dina umroh sami sareng syarat tawab dina haji, tinggal apalkeun deui we. Syarat tawab dina haji apalkeun deui bukaan deui. Jadi we gampang nerangkeun teh kitu. Ayeuna pasunatan tawab, naon wae pasunatan tawab? Pasunatan tawab teh hiji niat. Nah, jadi tawab teh sunat diniatan. Lapat niatna teh kieu. Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram. Fayassirhuli wa taqabbalhu minni. Allahumma inni, ya Allah sayaktosna abdi uridu tawafa baitikal haram. Abdi bade ngamaksad tawaf ngurilingan Baitullah, bait Gusti anu mulia. Fayassirhuli, mugi Gusti ngagampilkeun tawaf pikeun abdi. Wa taqabbalhu minni, mugi Gusti nampi tawaf ti abdi. Tuluykeun lapat niatna teh nawaitu an atufa hadal baita sab'ata aswatin lil umrah. Niat abdi tawaf nguriling ieu Baitullah 7 kurilingan pikeun umroh. Nah eta nganiatan tawaf pikeun umroh hukumna sunat. 2 madhep ka Baitullah dina mimiti tawaf. Dina mimiti tawaf sunat madhep ka Baitullah. 3 ngecup, sunat ngecup, sunat ngusap atawa isarah kana hajar aswad dina mimiti tawaf. Dina mimiti tawaf sunat ngecup, ngusap atawa isarah kana hajar aswad. Angke oge bakal dipepatahan ieu ku bimbingan lah. 4 pasunatan tawaf dina umroh teh ngusap atawa isarah kana rukun yamani dina tiap kurilingan. Tiap kurilingan ngusap atawa isarah kana rukun yamani. Mana rukun yamani? Di ditu engke bakal aya bakal dituduhkeun ieu hese nuduhkeun di dieu mada. 5 pasunatan tawaf teh lempang ku suku. Oh sugan teh aya lempang ku sirah. Tapi sunat lempang ku naon? Lempang ku suku ngincig. Genep nyeker teu make sendal. Sunat lempang keur tawaf ngurilingan Ka'bah teh nyeker men. Ulah make sendal nyeker men. Tapi sunat make nyeker. 7 pasunatan tawaf teh lempang gancang pikeun lalaki dina 3 kurilingan anu mimiti. Tah, pikeun lalaki mah sunat lempang gancang dina 3 kuriling anu pertama. 8 nyolendang kain ihram pikeun lalaki atawa ittiba. Pikeun lalaki mah kitu, nyolendang kain ihram. Pasunatan teh 8 maca doa anu kawarid ti Kangjeng Nabi. Kayak aya doa-doa anu kawarid ti Nabi dipapatahkeun ku bimbingan. Tawaf. Nu kawarid teh nu kabaku nu sok dilaksanakeun ku Nabi